Assalamualaikum dulur. Aduh, pokoknya nama ngevlog deui lah. Nya ayeuna perjalanan badai ka tempatna Mitoha. Nya ka Mitoha tempatna pun istri. Kalarasan pun raka nuju ka dieu nya tuh. Hapunten dulur, ieu rada digancangkeun saalit nya. Supados durasina henteu terlalu tebih. Jeung durasina henteu panjang teuing lah pokona mah. Ta pastikeun pamajikan tos posisi anu bener na motorna nya supados aman. Ta jalan anu katen simkuring, jalanna alit jeung awon. Pami paridieuna tiasa mobil hiji, pami dua teu tiasa. Ta pami ka dieuna mah alternatif ieu teh nu bade ka Sukalarang. Mung jalanna rada awon jeung seueur tangulan. Loba jajijrug lah pokona mah nya dulur.